tahun 1830 tahun 1830 atau teh geus magrib beureun nah geus magrib apa 1830 teh geus magrib setengah 7 eta mah saya ngomong gelo mah dan urusan umur mana penting jag-jag keneh we moho da bari sakendanane bulan abdi teh bade tadi teh bade milarian dama abdi teh da oh hayang digawe di dieu semohon manawi bahan katampi abdi dieu ulah nya mangga mang kaula bakal narima digawe di dieu saha wae anu hayang digawe aduh nuhun bulan abdi teh diteu daya dama ya daya dama abdi teh kulan gara-gara pun bapak kabur teh bulan da mun aya bapa mah panginten abdi teh mewakilkeun teuing ngan bapa na we junihin bapak teh salian ti kitu teh bandar narkoba ongko si goblok ko bapak teh sia lah kitu ha kan bae deui dina aya lagi tonjok wae 100 kakeun gaskeun keun ulah ngabahas bapa maneh deui dibahas jadi anjeun trek digawe di dieu semohon manawi bahan ketampi dan boga pengalaman gawe naon dan pengalaman gawe naon maneh kan terus bilang bikin damel di mana di Kapolsek digawe naon dikerem bulan belagung saya tidak mau dikerem itu mah bahasa batik pan pegawai lain bangsat itu bahasa batik helm ya bahasa batik helm nih ya memetik geus teu nanaon nu geus mah geus teu penting ayeuna we alus mohon lah nya da abdi teh itu teh ada ekonomi abdi teh korek-koreco siapa nyangkun bapak teh aya teh abdi teh ulah di share abdi teh ieu teh acan dahar 2 minggu wah dedeh teuing can naon dacan kararaban sangu abdi teh can dahar sangu 2 minggu kan dedeh teuing 2 minggu can dahar sangu ya mohon belah abdi teh 2 minggu can kararaban sangu ari dahar naon atuh ngapoe liwet we belah ini do daya naon dina otak kan apa liwet teh sangu kene apa liwet teh sangu kene beda bro ai liwet pa di kulu be sangu di suban itu make masako teu teuing mang jadi anjeun teh yang digawe di dieu semohon hampura mah dan hampura naon ieu nagara ajar Padang teu narima jelema model anjeun Gusti wabu teu narima pagawe model anjeun balik lah kumaha aing ge balik ke sebenarnya nah urang moal narima jika abdi sabab ieu nagara ajar Padang teh ngabutuhkeun jelema anu jujur jelema nu tukang bohong mah lingok bohong di dieu moal ditarima nah ulah pernah ke kakara ka jeung abdi nah aya abdi bohong anjeun teh jelema gede bohong maneh teh mah siap Domido gede bohong nah ulah abdi pernah ke kakara ayang apa bohong anjeun mohon dengekeun ku maneh naon kan aing ngaran batur dipake aing ngaran serangan disumput-sumput nah salira apa abdi apa maneh teh lain Iqbal omong pokek nu tukang lain Samsuri kebantos terang eta mah ulama di share lain apeng tapi maneh teh taula apa ngaran maneh teh cepotnya dibijaan ieu sia heureuh bos makana punu aduh ini
anu tukang lain samsuri maneh dawalang ya. Hei waspada udah. Dia emot-emot ke bulan abdi teh kadongdora bikin ka dieu ari moal tulus abdi dengan gawe Pasalaman Cirebon ya di Cirebon Pasalaman. Maksud naon maksud maneh naon da abdi teh hayang bulan ngadunungan punten bisa ngadunungan karajaan rajana gede bohong. Nah anjeun nyebut bohong ka kaula semohon abdi aya hoki mah ka dieu Halangna disematkeun. nah naon bohong kaula bohong anjeun saira bener nah itu nyaho maka abdi bertanyakeun atuh uninga maka abdi apa langsung cepot dawala maka nanya deui goblok anjing balikeun dibalikeun Tutung tutas pinter ieu jelema teh ai beungeut meleguk ai otak bodoh luar biasa maneh cepot tanpa ragu dina hate kaula anjeun rek ditarima di ieu nagara digawe Domido habis di panggung Domido hujan di ongkonya aduh tapi alhamdulillah sukses pagelaran di Meikarta. Taiwan hadir ya Filipin Manco Taiwan seniman sih deh tetap bayarna di share ada terkira seniman teh dulu dihina loh ngali Facebook seniman dihina aparat anu keur mabok hampura yeuh oknum aparat anu keur mabok teh aparat teh lain hampura yeuh malah manjar teh cenah seniman teh murahan seniman teh sangsara belangsa tingali di Facebook aing minta klarifikasi masalah seniman tungguan ku aing hanya jadi tos ditewak hah? tos ditewak Jeung itu da jeung aing menjadi seniman can panggil lah kitu da wala sagala rupa oge deuleu jelema teh beda-beda ulah kasunut kudu kitu cing eling cing inget sajarah Kangjeng Nabi Ibrahim di dulu langsung di DM ya, di TikTok eta teh komitmen moral keur urang hartina urang teh dihina dicaci dimaki ulah urang kana hate TikTok dalam channel ya beda di DM kudu barengan ku kasobaran jeung katawakalan di kasobaran jeung naon cing eling sagarupa oge nu tumibate eta teh anjeunna keneh supaya urang eling jeung urang teh bener-bener seniman teh ulah murahan gitu kudu ngabogaan harga diri nya sabab naon jelema anu apa kana diri nah pasti apa ka Gustina geus apa kana diri bakal apa kana harga diri di mana jelema geus apa kana harga diri moal ngabumurah diri moal ngajual harga diri Domido berkah Domido pokek lebih tak dia pokek lain naon kemarin mabok lain tersebut teh kembali mabok geus dawala jadi anjeun teh ayeuna bener rek digawe semohon lah bisa naon digawe anjeun bisa digawe naon adeun bisa ngepel ya polo Domido henteu belah ngepel wae tempat cuci goblok maju teh Nasnya mah batur ngepet teh mundur yang maju ketemu deui. Kieu we cepot teh wala hitung-hitung percobaan maksudna kumaha wayahna tugas di negara teh nyata pikeun ngabagi-bagi sembako maksudnya pikeun ngabagi-bagi sembako ke masyarakat anu miskin masyarakat anu sangsara tah wayahna anjeun bakal jadi asisten patih kaula jadi asisten patih lah bener
saya bulan nggak bagi-bagi sembako. Oh saya bulan mangga bulan dak di mana? Amanah nong goblok saya duit karang taruna ge bae aku sia. Yang dipakai ngaliwat sih sama. Nyawer. Namun kitu calana hayang diberi digaji ku kaula. Hayang sabaraha gaji? Hah? Mangga nyangarkeun bulan abi mah bade nampi wae bulan. Ruyo sareng kemampuan abi we. Contoh tetap bayar. Kaula teh katali ku anjeun. Anjeun rek diberi gaji ku kaula 20 juta. Allahu Akbar. 20 juta malah bisa ke Oyo. Naon koyo. Kita we letakna. Otakna teh ngeres wae. Beli HP yang beli HP yang jadi di serulung-serulung nih. 20 juta kan bener. Sasih lain. Oh seminggu lain. Sakumaha bulan? Saumur hidup. Umur hidup 20 juta tuh. Sapae nah bener. Adanya Cirebon tah. Bukan Nah, di Sematkeun. Malangna lalakona cara ngalamat di Sematkeun bukan deon. Batu leuheureui wae. Pati kaula wayana bawa astajing ada walang uring ka tepis piring anyar curang ka padesaan. Sae bangga. Sok cepot tuturkeun pati. Sae bangga. Ayo bot, sae ulah tutur ka kaula, sae balap terus. Cepot ngantengeunah malah mau dibeja-beja ka batur aing merkosa entong Kayak mutan. lamun lain ka anak mah kual dijiwir harita kene mudah-mudahan selamat. Raden Prakaring Astajingan Landawala bagi-bagi sembako nyata disebarkan ke masyarakat anu teu mampu tapi nggak disuhun masyarakat anu teu mampu kasa-kasamu umur kayana